Ai siapunahan pernyian gitu. Aing lapar pong, teu kuat pong. Oh, sia lapar teu kuat. Yeuh roknya, amun sia teu kuat puasa, sia kudu loba nyiduh. Insyaallah kuat rok. Loba nyiduh pong. Emang loba nyiduh bakalan kuat di puasa? Beneran yang marok. Hayo we sia balik terus nyiduh mie, nyiduh kopi, nyiduh es. Insyaallah rok kuat sia. Medan sama. Tapi batal gitu mah. Batal moal lah. Piraku sama batal kecuali modal karakter batal. Modal. Angger ngadenge modal batalnya. Beneran aing kemarin ngaji ngadenge ceramah Ustaz Cinage mun modal batal. Kok bisa sih pong? Karek ngadenge aing. Atuh heula orang aing modal nage bari mawa es kalapa. Ya Medan sama. Bisa ngah. Deui lapar aing ngobrol jeung si wae mah. Sia puasana ieu lapar wae kos aing ge. Puasa wae ge kuat aing marok. Pikiran naon teh? Sagala endah wae ngora kene loba nu dipikiran. Paribasa sia lamongan teh rek kolot rek ngora sarua wae ai boga pikiran mah aing bingung ieu. Stok ada angan di mah beak sia rek buka jeung naon? Buka ieu jeung naon we teh? Ulah sagala endah. Lah sia kamari ge digorengkeun goreng sukun menit di tel-tel acan sia. Atuh kumaha rek noel teh orang eta sukun bulet kene geus digoreng. Kumaha kadaharna gua. Sia mah alasan wae hirupna aja urang kumaha ieu buka. Kumaha naonna? Eta si eta geus pok deui eta buka puasa ai sia ke buka jeung naon piraku sia mah rek ngagaean blue band sia. Ulah lieur teh buka di mah batur we padahal mah. Sia ngomong di sageunahna buka kaera lain sia. Sia usah. Teh, res, napa sih pong tok? Nanyakeun si Ipong ka aing sia mah eueuh aing teh nyala. Oh, kabelah mah lewat nanti. Lewat mana na puak? Bener ibu budak. Sia keur teh aing karawat sel ditambah we aja mah bolot. Ku sia da bayaran dah. Sel aing. Ka orsel ti. Kos dak detik wae ka orsel. Nyawa aing sel aing celeris yuk eta naon sih tembalan sia. Kokong, tadi urang teu nempo si Ipong lain arek ka orsel. Bener-bener torek sia celina. Jauh amat meuli korek ka orsel. Sia mah pasti ngabong ti lah. Percaya yang meuli korek ka orsel mah. Nyawa aing kumaha sia we? Oke ti, naon yang puana ti? Bener eta budak teh jelas. Rupana eta keur orokna di bedong karung beas. Terus ieu kumaha teh? Bukana teu boga duit acan. Geus lah kumaha deui atuh geris urang meuli cai we lah asal cing aya ngabatalan sia mah. Aing ngerasal amat aing. Setiap buka jeung sahur aing sorangan we jeung sorangan. Hayang aing buka ramean ya. Bukber rupana mantep ieu. Si Aro geuningan tuh. Ajakan bukber pokoknya. Rok. Hah? Reka mana sih ya? Arek ka warung mah, mau gorengan. Digorengan. Bukber yuk. Moe ngah. Kau berang we, bungan kau berang mah. Soblok. Bukber, buka bersama. Oh, buka bersama mang. Ayo tuh, resep sih gana mang, ayo. Heulah resep. Tapi keudeng rok. Duaan masih mah teresep sih gana. Urang teh anu lain yuk. Ayo guys mah, orang gas mah. Kali-kali orang buka berangan heula. Tah eta, geus ayo urang teh budak. Ayo guys. Ayo rasa anak puasa ngomong wae. Pong saya di dia sih. Jenazah ka orsel. Ka orsel ini sanu ka orsel gua gablek duit ge henteu aing mah boga duit ge moal ka orsel. Mending pake daang gua aing. Kudaan sepok isi kos dak detik wae kudaan. Segala kudaan ihi banget si eta kos teh kuda. Pong sama tang ngajak-ngajak atau ka orsel lagi. Sanu ka orsel astagfirullah aing teh tadi di imah wae.
Hahaha, boxnya ta. Lah nyengir di astagfirullahaladzim. Aing tadi di lembur, kokong di lembur. Makanya pong, sama kudu ngajak-ngajak ayah, saya jadi kecebur tak box ya. Tika cebur deh nan astagfirullah sahanu tika cebur gua benar-benar. Siamun candi pitrahan dijejak ku enta sia-sia. Pong, ulih asal aing sama tadi sorangan baik pelintingan terjelas sih. Kalian hubung buritan pong. Sia kesel sorangan wae. Aing ye komo lebih kesel aing ngomong di sia kok. Darah tinggi aing. Malaysia pong, jauh amat sih mah. Astagfirullahaladzim. Ih, aing geus kesel ngomongnya sia. Mending si ayeuna ka Ukraina tuh cenah di nuklir eta ceuli sia ku Rusia. Heuh, itu jelas pong meuli agar mah di warung we lobat kudu ka Malaysia. Itu jelas sih mah otak geus ngeleng. Puasa nanya cai doang. Terus gandeng deh kumaha deui atuh ge penkolot samiriman sabar we sia mah. Kebenaran Siti jeung si Eris. Naon sia? Set segala amat Siti, ampun. Ayo rek ajak bukber ti, ieu mah sia, hayu. Asik arep rek ngajak bukber ka Eris. Hayu atuh. Si Eris main hayu-hayu wae kedeung. Bener sia ngajak bukber ka aing. Tumben traktir lain. Ngeunah wae si hayang gratis. Urunan lah, harap. Nyaw iya, turunan Siti, coba ewang teh duan teh. Teh, kumaha ieu? Urunan sedangkan orang teu bawa duit. Tenang sia mah ieu mah urusan aing. Si hayang kan buka jeung ngeunah. Hayeuna. Jama kalangan rumpi. Ari kiluan moal sih. Oke siap aing iluan. Kadikeun duitna kumpulkeun di aing. Kok kumpulkeun di sia Siti, Sia mah heueuh kumpulkeun di aing mah balanjakeun sia tarima beres ya nungguan di pos. Bener rok. Sia tuh ya. Tah, Teh. mah bantah. Ya cai biar aing beli cai besingan aing ke balik ka Buritan sia bisa minum cai heula. Oke siap ti. Geus hayu rok. Urang nungguan teh PR we. Ayo, awas bohongnya maneh. Nalila ya Siti. Oh, siap. Teh, haji kumaha urunana? Urunana teu bawa duit. Rek naon sia urunan gawe. Geus ieu we balikan pambukaan. Haji itu budak kumaha? Bodo amat budak ieu mending urang ieu meuli pambukaan jeung urang duaan. Bodo amat budak mah. Wah, parah boga bibit teh bangorna mungkin dibiarkan ke sorangan. Segandeng deh, lumayan pan ieu meuli. Naon coba sia? Naon we? Rok, siapa? Lamun nungguan di tempat we, leung PR we na aya. Lamun kerapat Jadi mana orang? di pos we dah. Kayak siapa di pos ya? Geus lah, di dieu lah. Kira-kira si Siti di lama ya. Rok, aing ditungguan wakil lila. Mending balik sare siapa Rok? Sare. Kege lamun magrib masih Siti bingung ngaudakeun ieu. Bener sama geus lah. Balik sare, mau karasa rek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Set, ieu jelema mata tadi. Rupana nungguan aing. Kuat kamar orang kieu ieu. Set Siti keunaan di dieu nya ngomong sorangan. Bong, ieu budak kumaha di dieu. Lu bener ti, can baru ke meureun teh budak. Aduh henteu lah Ipong, sia mah kumaha bukaana tempo maroron kitu. Parah amat geus udangkeun ti. Geus lah kajen Pong, sina seubeuh teh molot. Bener Satinya cenah molot tinu poe tinu peuting. Bener Pong, ayo ih taraweh. Bener sia bagian koma teh nya hayu. Hayya 'alas salat. Set. Ajan ya. Woi, Mang. Ulang, Mang. Ajan, Mang. Ajan, buka. Ajan tuh, ajan tuh. Ajan, si Siti ka mana yuk? Di jalan bener. Gila amatnya.
Geus mang, geus ajan mang. Geus, gerah batalan mang buru. Rok. Buru mah. Asal lain kan dimocai. Iya, batalan ngarok. Dan siapa baca doa heula. Siapa satu baca doa. Buat aing aus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa bika amadu wa la rizqika afdal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini rok. Rok. Wajahna kieu sih. Sini mah, ajan subuh itu mah. Coba tepot jam berapa? Cuma 4 lewat gitu. Insyaallah subuh ya mah. Gara-gara sia sih. Nyakan Iya, kemana sia ada kenalan ngajakan si Siti. Sia mah aing. Kata sahur aing. Si dia kenal aja kan sare mang. Babas we ah. Siapa kalangan ka aing sebor sia ku aing geura. Karena embor sama ke.